bawel. Coba tagih pada mah gedean saeutik, tukang jahit we nya. Leutikan kagedean mah baju teh. Rape we. Delu engke lamun aya jelema apa tukang beling anu ka dieu beusi anu asup soalna pantet teh dikunci. Urang arek nganterkeun heula bajunya. Tah, lamun aya ucing kumaneh dikir gontal-gontal gantung. Gontal-gontal gantung. Cia kudu mangkat. Mun teu mangkat ku aing teh ditajong. Soalna pindah ngan diseret we ku ucing. Mun itu arek dahar teh beakeun ku ucing. Kitu nya jampena gondal-gondal gandol. Ucing sia mantong. Ke ku aing ditajong nya. Geus urang arek mangkat heula teudeung. Isugan we di imah Cito teh kaparangan aya Cito. Ih, aing rek ya Cito di imahna. Hayang nyaho rek jampirkeun ka imahna ieu aki. Mudah-mudahan we aya di imahna. Bari jeung capek ngalih hoge wayahna we aki teh kudu ngarangson ngarangson gerondang leumpang. Ya, iya. Sedahat we aya Cito na di imah. Di kamana-mana. Aisyah kumaheun onaman i Cito. Tapi aing rek ieu heula ye nyampatkeun rek mapatkeun jampe pamake heula nya. Rek nyampatkeun heula kieu geuning jampe teh supaya dipikar sapu batur teh geuningan ye nya. Kieu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mundur. Maju. Mundur. Maju. Jaipung. Plek. Aya jaga ingetan deui. Mudah-mudahan sing mikaos ka sike aing Cito teh nya. Aing ngeureuyeuh. Ya, sugan we aya. Menika koprot kesang gos kieu kesang meninggal lucur di luhur di handap sugan we mudah-mudahan aya Citona. Ya. Nya. Urang hoyong urang geureuh we bajing lalamunan daun geja. Sugan we aya jeung apa papanggih jeung Citona. Sugan papanggih jeung Citona ieu. Ayo. Eyang. Ieu. Aduh, wali boy geus kolot boy. Batuk teh sing tebal di luhur di handap. Poho aki teh ieu gawe geus disahareupeun panghareupeun imah da Cito. Aki sakali derek mapatkeun jampe pamake. Kieu jampe pamake teh jang. Ye. Mundur. Maju. Jaipong celenggung. Aduh, ai celenggungan kieu ya. Inget keur ai celenggung gitu. Aduh, sugan we ieu. Ai ka behareupan ieu. Duh. Goding ieu teh aya lalaki da euy. Assalamualaikum. Aduh, ieu teh saha ulah-ulah nu ngajak ieu teh bodegarna tapi lain ieu euy. Ai jeung sia deui ieu bodegar tapi cicing wae bodegarna euy. Aduh. Ieu teh Cito bodegarna lain maneh. Ulah-ulah maneh lalakina Cito. Mana nu ngajak Cito lain? Duh, ieu aya ngaradan. Gos. Ieu naon di handapna eta? Naon ngaranna eta teh? Patung. Patung gos kieu. Aduh, aing garek bagi patung bayaran dan patung. Eta liang naon aya liang patung.
Aduh, banyak tadi liang patung ayah gue situ tadi kali yang halu. Aduh, ya sih itu boneka ratu tapi lainnya. Hei, hei, mana sahada? Lelaki napa kamu goda? Atau napi bonekar? Mana gue cek tadi peraban lawan. Anak berit. Para pada anak berit itu cerita. Dia ada baju mana itu? Gak sakit ukuran ada baju. Apa kata kamu beli baju mana itu? Tanya liangan. Liangan anjing. Iya butuh dayaran dan patung. Patung ngarencor gua ini colok bola bola jala. Aduh. Aya we pika gugun aing bagi patung kos kieu. Ya yang aya liangan patung dia teh bola umpong jeung gorong-gorong. Jadi beri dahar jika nama patungna ya. Aduh, Tung. Untung sia teh ngambek aing, Tung. Iya deh kumahakeun ku ceitonya. Iya bisa ngebeleng ngepoe kieu. Bener ieu teh aranna bener tah. Dari Pak Tung. Patung. Aduh. Mari diberi baju teh sakieu, Tung. Eta lor eta loba buluan eta gede buluan. Aja. Lamun dicabut ku aing bulu ngerenjot ieu. Wah, galak anjing. Bulu patung udah dicabut ku aing jana. Gageplok aing putih patungna. Aduh dicabut-cabut deh ku aing buluna hiji deui. Anjing. Gageplok. Aduh. Aing kita kunci tuh lah. Alhamdulillah Cita karena datang ke mode iya aki gantos salaweti dia Cita. Alhamdulillah di asa keurugan menyan bodas ya aki. Alhamdulillah Cita. Jauh amon di korangan. Pelakna kapipir-pipir. Aki-aki amon sorangan. Aing mah teu mikir-mikir. Cita. Kisah-kisah hidup didatang ke duku. Cinta mau kudu pugu Cita. Puguh naon aki? Aing mah teu puguh aki-aki. Aing mah mendingan brondong anu seger. Anu dibabawana teu ngerakeun. Ieu mah aki-aki nurus tunjung geus parareot, geus bararodas ka kumis-kumis. Naon anu arek ditaksirna ku aing. Geus eueuh duitan geus laleuleus. Tidak baik, kupikir hal Cita. Ya, jangan jawabkan aki luar binasa. Ya, mundur. Maju. Jaipong, pengging. Aduh, Cita kuat di mana ya? Mundur. Maju. Pekna teh ti poros kanu solokan. Anu ai eta aina tai eta unggul ta bebek lebok ta. Saya 25 Cita. Naik sadau kekuringan ke pasar Jati. Aki memikir-mikir Cita nu sejati. Amit segala naon dipetakeun ka urang segala pantun cinta. Teu butuh cinta ayeuna mah aki-aki nurus tunjung. Butuh oge. Butuh duit urang mah nu gede. Ieu mah. Cek. Gampang masalah duit mah. Lo make di kantong aki tinggali kuat 4 kantong geus kieu.
kantong ge eta mah kantong kresek hungkul nu eusina da catetan bon warung hungkul paling ge. Ece teh itu saha sebenarnya itu tuh. Ai sia belon teh lain mah diusir aki-aki bangek ieu teh. Itu naon itu? Di itu aya aradan. Aya aradan tuh tinggal itu. Dina beutengna patung. Aduh aya wajib itu. Ari sia naon gawe wae. Cek urang ge, lamun aya aki-aki nurus tunjung, diusir. Maneh teh, ari ceuli maneh teh budak apa naon? Aing rugi-rugi maraban sia terihuut sakarung jadi saminggueun. Ari sia naon gawena? Hah? Si Delu teh kurang ajar ieu. Teu bisa ngusir aki-aki peot. Cek, ayo ada naon ieu? Si Delu Gede ieu beutengna ya patung ajaib. Patung ajaib. Heuh kieu patung ajaib teh kagareng neuleuh. Ieu mah daunan sieu tadi handapna. Si Aki ulah sok ngaledek ka patung urang si Delu. Lamun manehna geus ngadat, irungna si Aki bisa nyungsat tu ka luhur. Piraku cuk. Cuk, ini bakal jadi duit gila benih jam bertopat si kieu cik. Eta mah tandana urang teh bakal loba duit. Jadi morojola di nokos kieu. Loba duit ada duit buat cemu terasi. Tarasi. Urang teh geus bosen Aki. Ka dieu wae narek naon maksudna ka dieu teh. Pak Aki teh ya haja jauh di jugjug anggang di teang ka dieu teh haja repet ceu itu. Hayang papangi jeung ceu itu. Waduh, kos budak ngora brondong wae sagala hayang amprok. Urang ge teu mikir-mikir. Naon anu dipikirana, kos kieu bangun aki-aki nurus tunjung. Aduh, cita tong gitu, kica-kicain teu binatang ka duku. Ai cinta mah kudu pugu cita. Duku ayeuna mah zamana panas. Duku nage modal. Amun aki ieu penta bulu ieu pake jimat ka jendeu. Sembarangan. Ya, sakali ngadudut ieu teh, ieu teh engke teh jadina 100.000. Asal si Aki bolak-balik ka ditu ka dieu 100 kali jadi 100.000. Kebeneran aku rek ngadudut teh cita nya. Rek ngadudut 2 siki ka dieu. Ari sia bangus sia ngajedog wae patung Delu. Pigeregeuten aing geuningan sia teh. Patung Delu cenah Patung Delu. Patung Delu uluna Delu beuteungna benteluk. Ada. Yeuh, beena ge kadi arek naon sih? Cuk urang ge kamari geus kieu, ari geus diurut geus ulah bolak-balik aing geus cager kitu mah geus waras mah. Kuno jadi bolak-balik wae. Apa tadi teh agi teh kadi teh sono kagen ka itu hayang papanggih agi teh. Waduh, anjing geus jiga wae naon awak jiga budak ngora wae lalaguan teh, lalampahan teh. Segala-gala sono sagala-gala naon. Anak naon lah buru. Tujuan arek naon dieu? Yang ngobrol-ngobrol jeung Cito. Hayang ngobrol jeung Cito. Geus tadi ge ngobrol, geus geura balik wae. Busing ditendang ku si ieu si Delu. Macam-macam ka urang. Hentong nyalu ja. Nya Delu jantung galak ka aing ja. Nya. Kama beuteung mah geus cancan ieu beuteung. Ini laparin patung ajaib Cito laparin. Yuh, maneh teh kudu boga perasaan, kudu boga otak. Dudungan ada jadi tukang kelendeng. Maneh kudu ngambek. Dudungan ada si Delu dagang kelendeng, kekelentrekan.
aki teh bikin kadi teh bikin bedegung wanian kasih delu ngajegug-jegugeun aing nu maraban oge ku teri huut saminggu beak sakarung ge teu wani kasih delu Ceu, para badan nunggu trihuut. Mantang beuteng ge kos kieu tah. geus segera mantok aki-aki kayak urang ngadat geura. Aduh, ge cara nama jag. Aki datang ka dieu teh kana sita balik ku Cito. Yang geus sampura aki rek geraya balik atuh Citonya. Tuh cicing wae tuh. Iya betul kayak radan patung cenah. Lamun nyokot buluna cek Cita bakal jadi duit aing teh kadudut tua siki. Delu, mana si ikasnya ini sakot bulu manehna. Aisyah aja dong dulu. Tapagina Baju ditakonna kos kieu. Aduh. Itu Pak balikan baju dulu. Aduh. Bajunya kos kieu ditakonna eueuh. Boga bodyguard teh. Aisyah teh bodyguard naon guna. Wah aisyah teh.